Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangu deui sareng simkuring Mang Ian kidemang Gunung Halutia geningan anu kasep anu manis anu kompotnya sa Jawa Barat cek mah eta oge anu bolotot cenah dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanraskeun hancan katunda dina pedaran dongeng anu judulna Rajapati bagian anu ka-11 karya Kang Cepi. Eta teh Cepi Setiawan Arisalse ngaranna teh. Kumaha salajengna ieu lalakon wira anu katuduhnya katuduh ngamaihan eta kabogohna nya. Ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Ki Demang Gunung Halu. YouTube simkuring aya 3 palawarginya. Dongeng Sunda Mang Ian teras kisah tanah Sunda. Pokoknya manu paranto subscribe simkuring ngahatulkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugia sing tiasa janten rencang nu ngahibur kepala wargi sadayana nya kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerohna bari ngarumpi deui jeung ibu-ibu ngobrolkeun deui ibu-ibu oge kanggo bapak-bapak bari nyantai nyikopai udud samsai ngabaheuhai nya ngabayangkeun anu bohay di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong berasna di pabrik sapatunya di tempat cukur asgar pokona mah di perjalanan bari nyupiran pokoknya makum ka dulu-dulu nu aya di lumur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco di dongeng Sunda Mang Ian teh nya sok naon teh ngaranna teh rencang damel cenah nya jadi ngabayangkeun tukang dongengna kabayangna teh kasep cenah sareng ulah hilap di like di komennya palawargi sadayana ulah di skip iklanna da bager sareng simkuring mada ieu mah etang-etang parodi dongeng di zaman kiwarinya etang-etang memulih seni budaya basa Sunda khusus dina widang dongeng Sunda saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring teras hayong ngapresiasi biasa kana nomor dana ta ieu nomor rekeningna sabaraha we saikhlasna 2000 etang-etang parkir wewes yang muli kuota yang bisa ngupload na YouTube baik kamu supados tenyang kolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Rajapati bagian anu ka-11 mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung tak kitu caritana teh nya palawargi sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui kabujeng nengnong cenah subjudul dina episode anu ka-11 dina dongeng Rajapati teh nyaeta Nurih Ati Meulah Dada. Aya anu beda dina wanci peuting di lemur Bakan Jati ku harita mah jadi leuwih hirup teu cara samemehna deui. Jalan desa dipasangan lampu listrik anu lumayan caang
kitu deui tempat-tempat anu sakirana dianggap geuman sarua di lampuan anu mabra. Meh unggal pergantian jam kohkol kapireng ditakol sorana ngeuweuhan meh parat katungtung pilemburan. Sanggeus nihtir sakedeung laju ditungtungan ku jumlah takolan nimbang kana bagantina hitungan jam. Garduh rame kudu ngaronda di jerona aya anu keur gigitaran mirig anu ngawih lagu dangdutan. Anu lian mirundurukan naheur cai rek ninyuh kopi bari jeung meuleum bebeutian. Kalan-kalan kadenge sorat tihang listrik di tenggelan ngablentrang. Abong kalakuan anu keur ngurilingan pilemburan cenah mah ngahaja ngarah tentrem anu jadi wargana. Ongkoh deui mere tanggara sangkan bangsat ngebedokeun niat kacaritakeun di imah Mang Darman. Sanggeus wira mandi jeung ganti baju koloyong nyampeurkeun Mang Darman anu diuk nyang hareupan meja. Di luhureunana aya 2 piring sangu goreng, kitu deui 2 gelas cikopi geus ngajagrag ti tadi. "Yap ka dieu jang, urang ngopi gedaya," ceuk Mang Darman ngahiap semahna. "Mangga Mang, janten ngarepotkeun." Segah tong asa-asa di dieu mah, anggap we imah sorangan." Kumaha upami ku abdi diical?" "Oh atuh ulah dijual ngangap imah sorangan teh maksudna." "Atuh nuhun Mang," ceuk wira bari tuluy diuk di hareupeun Mang Darman. Saterusna dalahar bangun anu ponyona kerahanan, komo wira mah ngahekak samalah tekung si lila oge geus katempo beak. Awahing kaitung lila beteungna teu kararaban sangu. "Sok nambah jang, aya keneh ieu." "Wios Mang." "Nya kop, paneta loba keneh daripada diisukeun mah jadi hasem." Wira ngeduk di sangu, sanggeus aya dina tobasna teu talangke deui, blem dihuapkeun. Mang Darman bati imut ngarasa kagugu ku kalakuan wira dina waktu harita. Rengse dahar wira hideng peperen satadina mah rek tuluy dikumbahan ngan Mang Darman kaburu nyaram kalah nitah balik deui ka tengah imah. Wira ukur nurut teu wani baha gek deui dina kursi laju nglepus sanggeus dibere rokok sabungkus. Tekung silila Mang Darman muka carita. "Kamana wae salila ieu teh nepi ka ngampleng taya laratan." "Hapunten anu kasuhun Mang, rupina sanes mung amang wungkul anu palaina ros kitu teh. Dalah sakum warga sareng pihak berwajib oge tangtosna sami, wireh abdi ujug-ujug gaduh status janten buronan," ceuk wira bari katara alum. "Ayeuna mah kieu, mending caritakeun satara basna ulah aya nu dingdi." "Kunaon Mang?" "Balelol ngadongengna." "Ayeuna mah kieu, mending caritakeun satara basna ulah aya nu di dingding gitu di." "Kunaon Mang?" "Eta balelol deui geura nu ngadongengna. Aduh aing erakeun pisan ngadongeng teh." "Di dingding kelir gitu sok latihan heula Mang." "Nya eta anu di dingding kelir sindang siloka teh gini heuh nya." "Tah eta nu di dingding kelir sindang siloka gitu tah." "Oh apalkeun Mang ulah balelol deui nya." "Ayeuna mah kieu, mending caritakeun we satara basna ulah aya nu di dingding kelir sindang siloka. Ngadah amang teh ngarti kana jujutan anu sabenerna." "Mangga Mang, eta pisan maksad abdi teh. Komo saparantos di emut-emut mah abdi yakin amang tiasa ngabantosan." "Insyaallah da dinten teh oge ieu teh kasebut hal anu teu karuhan teh ya. Nu sumebar di masyarakat teh ukur dipapantes jeung direka-reka antukna nimbulkeun kamandang jeung pamadegan sewang-sewangan." "Hapunten anu kasuhun, abdi janten ngagenjleungkeun lembur Bakan Jati."
nya ieu mah mangrupa kailaharan we dina kahirupan. Teu salilana bakal tenang, sakali-kali mah pasti ngalaman keplok. Ngan ari kahayang mah ulah nepikeun ka tamplok, itung-itung panggeuing sangkan teu kajongjonan. Mun anjakal pisan ieu teh tumibana ka abdi. Nya kahirupan teh ajang, keun sing sabar we. Ayeuna mah amang rek nanya, jawab sing jujur, nah bener hidup anu ngalakukeunana teh. Sanes mang, wantun sumpah malihan mah sanes abdi. Pami kedah balaka madalah abdi ge teu terang saha nu ngalakukeunana. Ih, teu kudu susumpahan sagala, da ieu mah lain pangadilan. Hehehe. Tah, ngeunaan teu rumasa ngalakukeun teh, naon anu jadi sababna? Apan harita teh tong boroning biija, dalah amang sorangan oge nempojang wira aya disagedengeun si Jenat. Kieu kejantenan anu saleresna mamang. Ceuk wira bari neundeun rokok kana asbak. Derek-dek wira nyaritakeun kajadian dina waktu harita, ti mimiti balik ondangan tuluy ngadadak nyeri beuteung basa anjog ka kebon pinus, anu saterusna nyelang ninggalkeun neni dumeh rek miceun heula wahing ku teu kuat nahan hayang modal. Wira oge ngakukeun reuwas nu taya padana, basa balik miceun ningali neni geus nangkarak parijeng dina dadana aya balati anu nanceb. Teu kaliwat ngeunaan anjing anu dibabu ku popongkol pedah ngadeuketan neni anu geus teu empes-empes. Tah kitu anu saleresna mamang, abdi rumaos harita teh lumpat awahing sieun ditewak sareng digebugan wireh ningal sikep warga anu hauk polotos sapertos kitu. Jadi kitu caritana teh nya. Sabenerna amang ge harita mah boga kayakinan yen hideup anu ngalakukeunana teh. Tapi sanggeus dipikir-pikir jeung disambungkeun kana katerangan para saksi di kantor polisi, amang bet mikir jero anu akhirna boga anggapan hidup teh lain pelakuna. Malahan mah ieu teh kungsi jadi obrolan oge jeung wajuma. Rumaos abdi teh tos lami aya hate kadua leutik ka neni. Bujeng-bujeng ngagunasi ka anjeunna adalah pacepeng pandangan oge teu wantun. Naon anu disanggeukeun estuning anu karandapan pisan. Teu aya nu disumput salindungkeun. Saterasna mah abdi nyangakeun beung teuk-teukeun sareng suku genteng belok-belokeun. Mangga teu langkung amang abdi pasrah sadaya-daya. Sok sanaos bade dikumahakeun wae oge tangtos nampi. Ceuk wira bari nyuuh di hareupeun Mang Darman. Is, nanaonan ieu teh? Tong kitu Sujang. Hayo geura udang deui, ngewa bari nage ieu. Tulungan abdi mang. Daya di jami anu tiasa nulungan abdi iwal ti salira. Abdi percanten sagemblengna. Mamang tiasa ngabantos basihan jalan kedah ka mana sareng kedah kumaha mayunanana. Ceuk wira di barung murubut cimata. Nya urang pikiran babarengan jang. Sugan jeung sugan dipaparin kahadeannya. Hatur nuhun pisan mang. Sajongjonan taya nu kedal omongan. Wira nyusutan Cipanon bari jeung ingsreuk-ingsreukan, sedengkeun Mang Darman mah ngahuleng bangun anu keur mikir jerona kerahanan. Red ka Wira neuteut anteb sakedapan, batina ngagerentes. Naon anu diomongkeun ku Wira, sabenerna kuring percaya. Teu katingali aya pasamoneh hiji jalma nu keur ngareka carita, tina rindat panona, tina gerak awakna, jeung tina cara ngomongna oge estuning nembongkeun kajujuran. Tapi najan kitu, kuring kudu bisa meunang katerangan anu leuwih sangkan bener-bener yakin. Kitu nama Mang Darman teh najan umur kawilang ora kene, tapi sikep jeung pamikirna bisa disebut bijaksana. Manehna teu nembongkeun sikep anu aneh, keukeuh tenang teu ieuh kapangaruhan kitu bae. Sok sanajan sajeroning hatena mah ngarasa cangcaya, tapi pikiranana keukeuh teu goreng sangkaan. Oh, jadi popongkol anu dibawa ku polisi jeung dijadikeun barang bukti teh ukur dipake ngagebug anjingnya. Ceuk Mang Darman muka deui paguneman. Muhun Mang, abdi rikat ngagebugna teh wireh eta anjing tos bade ngaletakan getih anu ngaleh. Paingan atuh.
datina hasil pisum oge taya tanda-tanda yen korban dianiaya ku benda tumpul cenah. Ari HP neni gebeg Wira ngarenjag. HP pokna bari tuluy apak-apakan kana saku. Duh, meni asa diemutan pisan mang. HP mah rumaos kabantu harita teh. Malihan mah teu sadar awahingku gembeur tia ninggal mamang sareng anu sanesna. Abdi teh teras lumpat ti babaranting. Saparantos tebih nalika abdi nyelang reureuh. Ai taheun teh bet disada di lebet saku lancingan. HP na aya. Sabab saha anu nyaho eta HP teh bisa ngabantu nambah katerangan jeung data anu diperlukeun. Aya mang, geus sakedap dibantuan heula. Iya mang. Atuh eta mah lain HP, goreng pisang eta mah. Munda haneut kene ieu mah. Nu ditanyakeun teh HP. Cobian we heula ku mang geura. Raos. Cing atuh orang cobaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nya we nya. Guranyiki geuningannya. Muhun raos eta mah cauna ge cau naon teh geuningan? Cau Ambon lain. Nah duka tah cau naon? Pokona mun pararanjang teh geuningan nu karesep istri mah. Oh cau galek, bener-bener. HP na aya, sabab sanunya eta HP teh bisa ngabantu nambah katerangan jeung data anu diperlukeun. Aya mang, geus sakedap dibantuan heula. Ceuk Wira bari ngoloyong ka tukang. Sanggeus dicokot tina saku calanana, laju dibawa deui ka hareupeun Mang Darman. Ieu HP na mang, hanjakal pareum kedah dicas heula. Alhamdulillah, cing cuang caskeun. Sugan atuh urang teh bisa menang informasi. Mangga mang, abdi oge panasaran. Da salami ieu teh acan kantos muka eusina di waktu sarita ge teras dipaehan milih di teleponan. Ya geus tangtu kitu, pasti bakal loba anu nelpon. Malahan mah ku alatan leungitna HP si Jenat aya salah sahiji katerangan anu nyebutkeun yen motif pembunuhan teh bisa jadi alatan maling HP. Wajar oge ketang, sabab HP hargana bisa disebut relatif teh. Muhun telepat oge malihan mah sanes hiji dua kajantenan anu ilang nyawa alatan HP. Kumaha mang? Tiasa dicas? Alhamdulillah malah bisa keneh dihirupan. Tapi kalah paeh deui geuningan. Antepkeun heula we nya, sinang geus heula. Ceuk Mang Darman bari muru deui kana korsina. Muhun mang, sakitu ge hadena teh masih tiasa dihirupan deui. Nya, sugan atuh urang teh bisa menang pituduh. Amang teh aya nu rek ditepikeun ka hideep teh jang. Ceuk Mang Darman kalayan pasemon anu daria pisan. Mangga perkawis naon teh amang? Tapi samemehna amang teh rek papadon. Omatnya ulah kabawa emosi, sabab anu rek ditepikeun teh kaitung mangrupa hal anu matak tugenah. Mang Darman nyelang heula ngargot cikopi, tuluy disimpen deui. Gap kana roko jeung korekna cekres disundut laju ngelepus. Sedengkeun Wira kalah ngerasa begitu genah hate jeung pipikiran, sanggeus ningali pasemon Mang Darman bangun anu berat rek cacarita. Rada lila Mang Darman tebetus omongan, kawas anu keur mikiran ti mana heula ngamimitianana. Tapi antuk nama teburung kedal ucap, aya alusna hidup datang ka dieu teh jang. Sumuhun margi diantawis warga Bakan Jati teh salira anu ku abdi dipercanten. Ih, atuh nuhun pisan. Ngan maksud teh kieu, lamun seug hidup mulangna tuluy ka imah sorangan mah tangtuna bakal hareuna anu taya padana. Maksudna kumaha mang? Ulah kapalang sabarnya jang. Hidup teh lalaki sing kuat, ulah jejerih ku kapeurih, sing jembar manah jembar panalar. Mudah-mudahan naon anu keur diranapan teh bakal menang berkah jeung barokah. Wira teu nembal, ukurna teu bari neuleuman sakabeh caritaan Mang Darman, teg boga sangkaan naon anu rek ditepikeun teh geus tangtu masalah anu kaitung berat.
sababaraha poe kamari basa amang keur nganjang ka imah wajumah ujug-ujug kadatangan kulisi desa manehna datang rurusuhan bari mawa beja. Perkawis naon mang? Imah hidep jang. Rorompok kumaha kitu? Imah hidep teh ayeuna mah karirangkaina sanggeus diduru ku sajumlah warga sababaraha poe ka tukang teh kajadianana. Leukeut teh Wira ngadadak asa leuleus. Astagfirullah. Pokna laun bari nyarandikeun awak kana kursi. Sing sabarnya jang, tarima kalayan pinuh kaikhlasan. Asana mah hidup teh moal liladi oge baris pangih jeung kabagjaan. Ngan nya kitu teh tenangkeun pikiran, poma ulah babari kapangaruhan ku kaayaan. Sing pinter ngajaga hate, lobakeun istighfar jeung muntang panang tayungan ka pangeran. Jalma nu rek diangkat harkat martabat nama sok diuji heula ku cobaan anu gede anu peurih nu kadang-kadang lamun teu kuat mah urang teh gagah padahal sakedeung dige urang teh bakal naik darajat teh jang. Wira bati ngalimbah cimatana nyangkrung ka bendung luk tungkul dua leungeunna satengah ti pepereket ngajewang buuk sorangan. Imah ditinggal kolotna bejana geus karirangkaina. Imah anu teu pati gede kaitung sederhana cetna geus teu pati cekas alatan laas di sababaraha bagean lalangitna aya nu ngagebleg hideung balas kenteng anu kungsi bocor panto hareupna ngerket unggal dibuka rohangan tamu anu kaitung heureut tapi merenah kitu deui katilu kamarna. Tapi ngeunaan dapur dijieun rada lega ceuk bapana mah ngahaja nurutkeun pamenta indungna anu resep olah kadaharan pikeun Wira mah eta imah teh mangrupa tempat pamidangan jeung tempat anu paling aman pikeun jadi panyalindungan. Baheula di teras anu sempit remen diuk bareng jeung anu jadi indung netep buruan anu pinuh ku pepelakan bari ngadaguan anu jadi bapa mulang ti pagawean. Di rohangan tengah remen dipake balake cerakan saterusna geletuk piring jeung sora kocekan senok dina gelas bangun anu ngawawaas. Sanggeus dalahar kapireng obrolan anu jadi indung jeung bapa ngeunaan kahirupan jeung harepan anu sederhana teu ieuh loba pamenta nu penting mah hayang bisa tenang bari jeung teu loba gangguan. Kairing pidoa yang bisa nyaksian anu jadi anak hirup bagja dina ngawangun rumah tangga. Imah anu pinuh ku carita endah lain sakadar tempat panyalindungan tina panas jeung hujan tapi tempat nyaluuh ka indung jeung menta kanu jadi bapa. Imah anu neundeun mangrupa carita ngeunaan kabagjaan di mana cimata teu kungsi atra nembongan. Kiwari behna jadi paninengan anu teu boleh hirup dina alam pikiran. Sora Mang Darman bangun anu berat dina nyarita basa ngabeberah sangkan teger dina narimakeunana kitu nama awahing milu ngarasakeun kumaha sedihna kayaan hate Wira. Carita ngeunaan seuneu anu ngabebelah jeung carita ngeunaan warga anu ngaraja wisuna ditepikeun bari jeung rambisak cimata. Anjakal pisan yang amang datang maka porotan hampura dumeh taya hiji oge barang anu bisa disalametkeun. Wira begitu unggul leungeunna katempo ngeupeul binarung Cipanon murubut nyak celakan batina kaseuit munseug teh imah karirangkaina hartina anu leungit teh lain sakadar bangunan anu pinuh ku paninengan tapi najan kitu keukeuh bakal jadi alasan pikeun pangbalikan. Sanggeus sawatara waktu Wira katempo tepati leleb teuing dina kasedihna gap kana gelas kopi anu eusina kali saparapatna deui regot diinum. Mang Darman tebetus omongan gap kana HP laju muka video ngeunaan imah Wira dina waktu kajadian harita song dibikeun geurayeun tapi hampuranya lain rek namahan kasedih. Gap Wira nampanan sajongjonan ukur dicekel aya rasa anu tepuguh nyaliara dina hatena aya kasedih jeung asa-asa
anu sabenerna pikeun dirina oge matak teu ngarti nah bet ujug-ujug ngentepan. Tapi teu burung panasaran oge, klik lalaunan curugna Noel kana layar HP, berai video muter mintonkeun kajadian anu mata ketir, imah anu ngabebela jeung sajumlah warga. Astagfirullah, sora Wira ngageleter laun, seuneu ngabebela pating koleab ngahanca imahna, breh katempo sajumlah warga bari jeung pating gorowok, lian timu puas ku sompralna omongan, tapi eces pahibut ngabaledogan sakeunana. Kamera geser museur ka sakur warga nu aya, di antara anu araya, breh nyorot ka salah saurang anu nangtung rada hareup. Nyage teu pipilueun maledogan, tapi leungeunna habentu tunjuk mere parentah bari jeung lajag-lejeg teu daek cicing. Keke, dupi ieu sahanya asa nembe ninggal? Nu matak amang jeung wajuma oge heran. Nah, bet aya jelema anu teu dikenal ilu biung di dinya. Wira neges-neges meres pikiran sangkan bisa inget sugan kungsi panggih jeung dirina, tapi keukeuh lebeng. Ret deui kana beungeut anu teu dipikawano, teutepna katara seukeut, biwirna ngangkat, lain midangkeun imut tapi ngawengku gambaran rasa sinis jeung kaceuceub anu jero. Sahanya? Wira ngagerendeng deui. Samentara mah teu kudu jadi pikiran teuing jang. Sugan isuk geto kapanggih laratan saha sabenerna. Eta rekaman teh geus diserenkeun ka polisi, mudah-mudahan bisa ngarojong panalungtikan. Urang daguan we, sugan aya iber dina waktu anu teu lila. Muhun atuh pami kitu mah, mugi we nya mang. Tah kitu, ayeuna mah mending istirahat heula ka itu. Sok tenangkeun diri hidup, tong loba pikiran teuing. Jeung ulah hariwang di dieu hidup bakal aman. Sok sing betah ulah asa-asa, anggap we di imah sorangan. Kabeneran deui si Ibi jeung barudak keur di imah dulurna bari jeung bakal dalila deui sigana teh. Mun atuh mang, pami kitu mah abdi bade ngalempengkeun cangkeng heula. Sakali deui hatur nuhun pisan ku kasayanana. Rumaos berat nuhun berat nanggung dina nampina. Alah, kawas kasawa atuh nya. Kuniang Wira cengkat, laju ngoloyong muru ka kamar. Goledag luhureun dipan, panonna ngaherang nempo kana lalangit kamar. Pikiran masih keneh can paler tina rekaman video, sedih, amek jeung kuciwa gumulung ngajadi hiji. Sababaraha kali katempo rumahu bari jeung ngusap beungeutna, biwirna ngageter ngucap istighfar mang pirang balenan. Wira guling gasahan, nyage kasur jeung bantal arempuk, tapi keukeuh teu bisa nganteur kana alam impian. Hatena kebek sewu bang balu, anu akhirna teu panggih jeung rasa tunduh, nepikeun ka wanci adan subuh. Pamiarsa sadayana waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui nya. Cag urang tunda ieu lalakon Rajapati bagian anu ka-11. Insyaallah kinu urang lajengkeun dina episode nu salajengna nyaeta anu ka-12 nya. Makaning anu hot-hotna eta mah. Pokona mah senok aya liang. Cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.